Selamat datang di kantin Cemiah. Cinta, apakah itu cinta? Bertanya tanpa sengaja. Cinta berkorban jiwa, indahnya harum bermakna. Cinta. Geningan ada pamiarsa. Hapunten dianggurin. Pemirsa, wilujeng tepang sareng singkuring. Cemiah dina acara kantin Cemiah. Gusti, terusum covid gini mah suka gak karuan dagang juga pemirsa. Modal habis, untung ge eueuhan. Tapi nyakeun bae lah nya. Nah, yang penting mah pada sehat. Rezeki udah ada yang ngatur eta mah rezeki mah sama Allah. Kita mah tinggal jalani aja. Biasanya jam-jam segini mah barudak mahasiswa teh pada ada di kantin. Suka ngararanjuk. Kok mau eta si cepot? Karena nganjuk teh meni hobi pisan. Gusti nu agung. Hehehe, apa yang kamu lihat tersedia di GoFood. Mencari dompet kulit asli? Garut Production jawabannya. 100% produk Garut, 100% kulit asli, 100% bukan barang KW. Tunggu apa lagi, dijamin berkualitas. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan, seakan ragaku hangus terbakar. Begitu besar api, takkan mampu ku Assalamualaikum. Punten. Paruntun. ku sirami. Hei Cemiah. Ari aya nu ngucap salam teh, hog jawab. Aduh, empot, hampura. Keur ngeunaheun nyanyi ece teh. Waalaikumsalam, empot, celepot. Tapi hade oge si Ece bisa anah nyanyi nama. Madep, Ari kamu bisa nyanyi kagak, empot? jangan ditanya. Lagu dangdut bisa teu? Jangan ditanya. Ari lagu pop bisa teu? Jangan ditanya lagi. Nih kenapa jangan ditanya wae? Waduh apal. Balik siap. Tah pemirsa, ini teh si Cepot teh ya yang suka nganjuk di kantin Cemiah. Tah kenalkeun ini si Cepot. Sok rek pesen naon empot? Can asup kuliahna? Gaya ayeuna mah si empot teh kuliahnya alhamdulillah geuningan empot. Cuk. Tapi males kuring teh. Ini mah pesen kopi. Kopi hitam saja hiji, Cuk. Lieur, jangar. Kuring abok. Empot, ulah males-malesan. Si mami jeung si papi mah neangan duit berang peuting, hujan angin dordar gelap nepi gering ge teu dirasa demi si laing empot. Kudu kasihan ka si mami sama si papi teh. Karasa ku Cemiah meni suka sedih kalau inget sama zaman dulu teh. Ngebohongin orang tua, ngebentak mereka teh empot. Aduh meni sedih. Padahal sudah jelasnya dicantumkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Anu artina teh, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Gitu cenah empot. Jadi nyebut i ge
geus asup dosa eta teh. Matak sing rajin, sing getol kuliah teh. Buktikeun ke si mama sama si papi, si mami sama si papi bahwa empot teh bisa lulus dengan nilai terbaik. Oge nya ce. Sok nu matak gra minta hampura ke si mami sama si papi. Sebab moal aya empot kalau gak ada si mami sama si papi. Anggur ge didoakeun si papi jeung si mami teh. Di mana engke mulihna sing ditempatkeun di tempat nu nikmat mungguh Allah. Banyak jasa indung jeung bapa mampot. Banyak anak yang gelar sarjana karena jasa mereka. Ladangnya kolakeun indung bapa. Gening kolot mah tara balitungan ka anak empot. Nepi ka Allah ge ngelehan. Indung bapa heula empot. Allah moal waka ngahampura. Lamun acan dihampura ku indung bapa. Sok empot, rek kumaha tah lamun geus kitu. Heueuh nya ce, bener. Yes, kopi santri tersedia di GoFood. Damai Ship, siap membantu sesama manusia. Bersama Damai Ship, kurban akikah menjadi berkah. Lain si Ece nya gitu kang penyanyi dangdut eta. Biduan, tapi bisaan lah ceramah nage. Kuring kieu-kieu ge baheula mah kaluaran pesantren. Ngan kabur da teu betah, kabur hayang kawin, geus hayang ngeunah-ngeunah. Aduh si Ece aya wae ang. Heuheuy deuh. Ya udah atuh Ce ya, nuhun. Kuring rek ka kelas heula. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh ku terpuruk dalam lamunan. Alah, ai tadi si Cepot ngayar cennya. Buah acan. Cepot. Anggar budak teh Cepot.